Sayur, sayur, sayur. Sayur, sayur, sayur. Pamarana itu nya nu meuli teh. Anjing ieu mah leuweung. Ah sugan we nyari eta di dieu sugan aya nu meuli gitu. Pamarana nya. Sayur anjing sayur. Pamarana nya. Sebenarnya mah da aduh ya teh. Formalitas hungkul aing dagang teh euy. Busing can aya nu meuli teh. Kira aku yakin geus menang 20 juta pan mal mah atuh kumaha kalah kumaha oge teh. Sugan we aya di belah ditu aya nu meuli nya. Wae wayaki atuh salayur, salayur. Aduh. Can laku kabeh teh aduh bingungnya lo yang pangabutuh loba. Kayak duit loba ge da teu laku ning ai palsu mah. Mang dirinya Teh ka mana, Mang? biasa ke kebun Iya, Mang. Aduh. Abi teh sebenarnya mah da formalitas hungkul ya teh. Tah arti imah teh da duit mah loba. jualan di kawasan emang asa beli lieur sugan. Ieu teh kahutanan tapi kan aya wae meureun orang hutan mah. Satu ieu sok bro atuh peser, Mang. Murah lah. Sabaran eta sabengkeut mah. Murah pisan lah ka Amang mah ku abi dibere diskon. Iya teh abah teh bukan duit 5.000 ieu teh. Kira-kira beunang moal cing sabaraha ieu beungkeut. Ieu mah diskon ka Amang mah asli. 20 juta lah tah sok. Atuh kamurahan teuing atuh. Tah ieu sakieu 20 juta nyaho teh di Prancis mah lah moal aya. Maksudna abah teh itu jang sayuran Mas Hari di imah teh wah imah si Asep oleh Candahar itu. Tah atuh beuli eta 2 bae lah, diskon we goceng lah. Atuh ieu nya. Goceng bae. Mah tong jual di dieu. Nu meuli ngawejaan we. Eta ning meuli. Pani bakal ngalewat kebeneran. Atuh nuhun nya Mang nya. Aduh, siap. aing euy. Rezeki ieu mah. Ayo Mang. Aslina. Yo mangga bah. Mangga. Aduh lumayan lah. Lumayan menang sakieu ge jadi 20.000 meureun jeung nu tadi teh 20 juta meureun ditambahan ieu jeung lumayan. Tah layur sayur aduh sugane aya nu meuli dieu. Kamaran anjeun mah teh nya. Da leuweung aya kitu teh mah sih. Lumayan lah sakieu mah. Sugane aya nu meuli deui atuh. Mana nya salah sayur anjing. Oh no. Naon teh? Kumaha tah Mang? Alhamdulillah. Naon di dieu? Ieu bah duh. Ngecal sayur tapi sayur naon ieu teh? can laku Coba gitu. ningali coba sayur naon. Karek laku goceng. Abah di imah udah dengan sangu ieu. Tah ieu Lumayan bah. jang nyayurnya. Aya daun sampe, Sampo. Berapa petat aya daun jalantir. Sok mangga tah pilihan ku Abah lah anu kaanggo we tah mah jang si Ambu kan rek masak lain. Heeh, bener. Heeh, sok tah pilihan we bah. Ieu teh sesabieu dagang tapi aya nu meuli tawaran 20 juta ngaduan mere goceng. Oh no. Si Apud. Nyaho si Apud. Si eta jauh-jauh mau sayur ka dieu nya. Teuing cing cenah mah mereka kebon cenah ngomong nama. Heeh. Tah ieu bah misalkan jang doma atuh da teu laku jang jelema mah. Wah edan mah. Ieu jang naon ieu? Yang kelenci. Tapi kenapa sayur mana? Yang si Ambu mah geunah asli. Kumaha ayeuna mah? Hayang beak mun sayur kabeh. Kumaha? Ku abah dianyuk. Kumaha ieu ke dibayar di imah? Kieu bahnya sebenarnya mah da abi mah formalitas hungkul bah dagang teh heueuh. Ayeuna rek dianyuk ku Abah. Asa cangcaya euy mayarna. Daripada ke kumaneh manggo beubeuratan di mah dianyuk ku Abah pan beak tuh aya buktina dagang. Heueuh atunya bener nya idena. Bae lah anyuk we bae. Sok atuh ayeuna. Ke abi ka bumi, ku abi dicanaknya acisna ka si Ambu. Oh mohon. Ambu jakeunna 2 kali lipat. Sok Bang. Sok ina talian lah tuh. Pandai cara ku talian. Aku ku abah di kieu bisi murah di ketepan. Bah talina euy. Lah, gua bawa we kitu. Eta tah. Bawa jeung tanggunganna. Jeung tanggungan we. Bener tuh. Tong kita geus ieu. Kitu we geus. Nuhun atunya ya. Aduh bah, atur nuhun nya. Kita sambat itu. Ya. Sok mangga bah. Atur nuhun bahnya. Bare dianyuk oge. Di kantong nya. Heeh, bae lah dianyuk oge. Wah. Bisa dahar jeung anjing sayur ieu euy. Tapi kumaha ngasakanan ke sana ngasakanan nya. Dah lumayan bisa dahar ngeunah aya pasakeun yang si Ambu di imah euy.
Jadi kumaha jadi carek. Aduh murah di bayar di can 5 menit. Carek di sayur di naonnya di ngeunah-nanya. Dan kupi. Daharngeun ieu nama euy abah teh. Bari teu boga duit. Aduh. Balik atuh kabayang kata. Geus nek ka manana yeu? Pulang. Mana nek ka mana di Sarua? Ngotor jeung si kabayan. Balik. Yang nanti mah. Kamana balik Sarua. Juga. Heula. Sayur abah make ditincak. Terus tunggu di. Teu balik atuh mangkana ieu teh sayur teh meunang anu can dibayar dikasih Mang Abdullah teh. Hadir. Gantian mah kabayan ieu. Negara maneh main tincak wae. Nutri sayur. Sayur. Para doma. Nah mikir ada can diasakan maneh kabayan. Teu ngeunah. Ngaledek sih mah teu ngeunah. Da can diasakan mah ngeunah dibubuhan. Deui. Heueuh nyaan para doma. Ari maneh ngaledek nya heueuh teh ngeunah kumaha si tincak. Kapan suku maneh keongeun tingali atuh. Tincak. Heula, dengikeun heula dewek. Yo, cicalangap. Naon calangap? Calangap heula. Ah. Yo, hampura nya anu teh kaasaan. Balik sia. Asa naon? Abah sia. Ke heula asa naon ke heula. Pahit Heuh, sia. pahit, Teu can diasakan. Ah, Heuh, cenah gantian ayeuna mah. Baraha. Hari jang si Ambu asakan si Ambu. baraha. Embung hayang geundi di sina alalus deui ieu. Baik maneh kabayang. Ieu teh saya teh meunang nganyuk. Geus nganyuk can dibayar. Mang Duloh teh. Nyeri. Ya kumaha dirusak ayeuna. Nyeri. Nah, rasakeun atuh. Buset. Bongana teh. Di tina. Ya urang teh nek dahar ngeunas teh. Si Ambu nanti asakan urang teh dahar ngeunas. Kumaha kakak dirusak. Ada sayur butut. Pan kumaha butut ge? Mun alus mah kudu kagak digentian. Wayang butut. kudu maneh meuli deui sia ka Mang Duloh eta tadi soalna aya keneh tah. Para doma. Kabayan sia. Sayur aing mah. Abu nyaretan sia ngasakan naon. Mantang lo, badedan dia mah. Aduh. Terus burit kieu euy mah telak wae. Salah layur, sayur. Salah layur. Si Abah. Si Abah. Capek tuh mang. Capek euy. Aduh. Juklah ah. Make jeung papa gini si Abahnya. Heeh. Ini teh sayuran di saheung. Sayuran teh ni butut. DKG ngarit para domba leuwih ti kitu. Oh no. Campur hungkul. Campur jeung parab kelenci. Ganu gelo karobokan teh. Duing ah. Eta si abah nu kitu dibeli we nya itu. Oh. Naon butut. Tapi tadi teh reuringan mah nang eta cenah. Nang ayam Mang Duloh itu. Nya heueuh. Pan tadi teh. Nya ide mah pasti aya wae atuh aya mana sok nyokot. Kabayan. Yo. Pan tadi teh DKT ngajak neang ka imah teh. Pas bapak maneh indit. Neang ka imah teh pan. Ka suluh, jadi nama semua tambang. Tambangna urang pake ngajailan. Buru. Ayo. Ya. Tah, balik ini. Buru. Ih, goblok nih. Nah, si buru ke bisa ka dieu manten. Oh no. Sama ih, kabelul goblok ih. Aing mah mau shit teh. Asia mah nyumput juga orang udah bahaya. Oh no. Goblok. Kali anjing. Tambah gitu Atuh ih. Sayur. Aduh, marah aja lu matanya.
Salah yor, tayor. Atau tadi kita semua. Oh no. Ya Allah. Aduh. Siapa bayar? Serius ya? Goblok pisan. Tadi naik. Anjing, lontong nah bangka warah pisan. Pada edan ieu mah euy. Naon sia pipilueun deui. Terbalik sia Asep di pipilueun. Ka mana? Dan satpam. Oh, sok atuh beresan. Kela ieu. Urusanna kumaha sok aing? beresan. Aing dagangan beak ieu. Kumaha aing mah kakarik menang 20 juta goceng. Kumaha ieu? Masalahna aing mah teu bikat moal bisa usaha ya. Gantian aing mah teu nyaho naon. Mantap sih oh, bade edan ieu. Seri-seri teu pernah luguh kitu. Siga nu atados wae. Kela ku aing sok. Ya, Mun teu kela. Mun teu eta dengekeun heula, dengekeun. mun teu tanggung jawab ku aing hapuh ku ya aing. Si aing mundur di mana? Hah? Ah pokoknya mah aing teuing lah pokoknya mah. Mundur di mana? Nu sia teu ganti rugi jeung rancatan hiber kana tarang. Kumaha tah? Mundur di kebon batur nyabutut. Ah ganeng sia goblok. Kan ieu sia. Aduh. Matak sia teh. Aduh. Eta teh naon teh? Ajab sia teh. Karma. Tah aing ieu rugi. Aduh, gara-gara maneh rasakeun sia. Tah kebong atuh maneh lah. Aing nganyakal. Aduh, bagung nganyakal ngajailan. Aduh. Karmati si Asep, ima aing ninggalkeun si Asep tadi di ditu. Bodoh nyeri euy nyang saya heula we lah. Aduh. Mah pageuh-pageuh teuing. Nalian teh kebayan teh. Si Asep sia aja babaturan si kabayan ya. Si rugi